Innama yuridu Allahu liyu'adzibahum daya lian Allah ngarepkeun ka para kupar-kuparku hartana para kupar-kuparku anakna eta teh semata-mata dibere ku Gusti Allah renganan deuk disiksa ku Gusti Allah lain sakadar siksa sembarangan siksa horenganan siksana di dunia wal akhirah dunia siksa akhiratna disiksa ih kadeleuna ku mata nafsu urang nyana bahagia padahal capek liu'adzibahum biha fil hayatid dunya dina mimiti harta neanganana ge manehanana geus kasiksa kafir teh uja-uji asup ka rumus perekonomian untung rugi terus bae nyaleman teh nyaritakeun soal hukum-hukum anu penting mah keuntungan kumacarana dibeakeun jeung dikerahkeun pola pikir teh jang sakadar ngumpul harta penting berang terus we istirahatna harta teh akal teh pikiran teh jang ngumpul dunia betus etik deh pikiran ke akhirat kafir capek mulai rada kumpul harta teh dibudakeun manehanana mimiti pikiranana jang harta kuari geus aya perusahaan teh material teh geus aya perusahaan teh segala limbah teh dan lain sebagainya mobil geus boga beki tambah pemikiran tentang dunia nyen satpam nyana kasinan bisi anu maling dirorowot ku pemuda nyeri hatena terus mobilna kudu make satpam ya urusan akan dunia wani mayar capek tah hirup kos kitu teh emang merdeka teu merdeka mulai berurusan sautak saeutik lantaran manehanana boga usaha teh di dinya aya kepala desa anu minta kontribusi lantaran nyana ngumpul harta teh berat make perhitungan aya pemuda Pancasila datang ka dinya teh lantaran ieu sahibul wilayah mau tidak mau kudu aya uang jago berat galuarkeun anak capek hate teh siksa dunia ieu siksa harta eta kos kitu siksa harta mulai pajak terus tapi ku Gusti Allah teh dibere luhur gede yen pabrik di dieu karyawan dicekek ku manehanana demi kemajuan hartana sorangan terus saya tinggal demo kajen teh nyogok yana ka DPR nu penting ieu untung rugi daripada naikkeun gaji karyawan mendingan nyogok ka Depnaker geus kos kitu hitung-hitunganana Al-Quran eta sampaikeun ka dinya nyaritakeun nyaho ka Depnaker sagarayat insyaallah luar biasa ya Allah ya Rabb hitung-hitunganana untungan mana naikkeun gaji ieu jeung nyogok ka dieu seperti kos kitu tah nah aya polisi nu ngusuk urak-wiri cakal polisina bayar amankeun buruh amankeun geus kaluarkeun anu nakal kaluarkeun bayar harta mah kos kitu main nyana terus jadilah nyana hartawan jadilah nyana jutawan kamana-mana diaping kahayana kos kitu harta mah eta teh lain merdeka capek eta teh nah ieu teh kade Muhammad dibere harta kitu teh istidraj disungkun ku aing latas tahsin ni'amana alaihim ulah nganggap bagus nikmatku ku aing dibikeun ka manehanana harta berlimpah ulah nganggap bagus ku aing kanikmat anu dibikeun ka manehanana anakna jadaradi fahiya istidrajun ku aing teh dibongbroy be padahal capek hatena kasiunan itu capek siksa ku harta teh kasiksa manehanana
di dunia di akhiratna wa tazhaqu anfusuhum wa hum kafirun coplok nyawana keluar geus datang ka wasuna waktuna yane kana ajal nama atuh tetep bae sugih tinggal sugih lim siliong kurang kumaha sugihna modal paharto kurang kumaha kayana komo si eta mah kaya henteu hebat henteu ngajejas wahum kafirun wahum kafirun keluar coplok nyawa tina ragana lepas paeh karana wahum kafirun kafir disiksa makanya disiksa teh lain 1 tahun 2 tahun lain 10 20 tahun lain 100 200 tahun abadal abidina wa amadal aminin di dunia dibudakeun ku dunia ku harta capek nyakolakeun anak ka Australia ayo kudu sakola cek kafir teh di dunia teh urang kudu kaya raya ayo teu meunang aya gangguan sautak saeutik capek hate teh sakolakeun ka Amerika sigana senang teh capek hate teh mikiran harta mikiran anak sanajan jadi jurusan perekonomian hebat luar biasa bisa nyeun usaha deui capek kasieun dek nyaho paeh na kafir siksa ku Allah di dunia jeung di akhirat kacirina secara kasat mata senang padahal tersiksa moal ayanya nama kudu sedekah jatuh nyahoon ka bab ganjaran moal ayanya nama infak jatuh nyahoon kana bab jariyah adapun kafir mereka masjid kafir mereka pondok pesantren mereka kiai lain semata-mata merek dibalik merek dek menundukkan kekuatan muslim dek menundukkan kekuatan mukmin akibatnya lantaran dibere sumuhun daw masa sih kafir cium tangan masa kafir cium tangan dek ditenden di mana ieu iman kiai lamun kiai na bae kos kitu atuh anakna deuk kumaha murid deuk kumaha nu atak lamun aya kiai narima aju cium tangan eta teh jelema nu nyakolakeun kadinya nu masanten ke kadinya bapana eta mah geus bae bapana tololna ge di atas tolol ti tolol ka tolol teh 2 kilo eta mbahna tolol maksudna atuh kiai ge kos kitu ente diantepkeun atuh anak kena ngaji di dinya awas ya kebelah dituna lamun Allah murka dicabut imanna kiaina aju terus ka muridna naudzubillah min zalik cabut anak boleh pesantren dia kiai modal kos karena itu ieu Quran tah siga ulah tah geus saquran aya teu talar mah ja ikra pohoan bae ayat ieu bae talar ikra pohoan bae iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam iqra bismi rabbik iqra cak makmum aing asana bolak-balik di dieu bae imam blon ya imam ya gara-gara teu boga pamajikan jadi kieu ya imam ya Masya Allah deres tamah masih kene baca Fatihah ya imam teu baca Fatihah Allahu akbar datang bismillahirrahmanirrahim qul ya ayyuhal kafirun aya nu naon kitu ngaran dedeh qul ya ayyuhal kafirun dedeh dahem lain naon sih mah nya ge bingung emang naon dia bingung nya ge tah aya nu di tukang al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin tahlil tolol ieu gara-gara teu boga pamajikan kos kitu madak imam teh hiji nu kasep dua nu boga pamajikan tilu nu sugih opat nu pinter eta syarat jadi imam Jumat maksudna supaya imam teh tegep ngimamanana makmum ngakabawangeunna kasep bacaan anak bagus pamajikan anak gelis bila perlu 2 zaman sugi jadi jalan teu loba pikiran ngimaman teh khusyuk sholli fardhu jumat Allahu akbar
ngedahin kan tegep. Iya imam anu bangsa komo teu boga pamajikan mah kan aya dina hateun aing ira kawinnya ira geus lah jadikan imam kos kitu makruh. Atawa pamajikanna jore atuh engke kan lamun aya nu liwat gelis ya teu akur jeung nu di imah cek cenah teh. Ala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum ulah ngajadikeun heran urang mah deuleu kafir naik baby band waduh tah ku sakieu bae ge doraka sia doraka wala tu'jibka amwaluhum berarti sia abong bro eta kos kitu ulah aya encek naik Lexus waduh tah waduh eta teh dicatet ku malaikat jangka neraka. Ulah aya cek segitu. Wala tujib gambaluhum wala ulad. Mata kurang mimiti api-api heula bae api-api heula. Aya encek itu lewat naik Lexus ulah di dalan teh. Nyana ngelaksonan net apa lo? Laksonin gua apa lo? Lewat-lewat aja enggak usah klakson. Kecuali mobilnya kasih gua. Wah, tambah jahanam deh bae. Ulah. Urang dek galadenan ka kafir teh lantaran urang kabong broy ku harta kafir. Urang dek lapan sepatu kabong broy ku harta kafir. Urang dek jadi hadam kafir teh lantaran kabong broy ku harta kafir. Nah, iya jelema anu kabong broy ku harta kafir daek ngelapan sapatuna daek sasapu daek rugi ge lain rugi letik-letik teh jelema je aya teh jelema anu jadi pangladan kafir barang ngaji ka dieu teh nya kieu nyacekna teh aya aing waduh jadi hadam kafir di akhirat can karuhan aing kuari galadan kafir balik ngaji ti dieu balik ngaji langsung manehna bebeja ka bosna bos ada abang mau saya berhenti kerja. Kenapa kamu berhenti kerja? Enggak, udah saya mau berhenti. Ya, ntar lu makan di mana? Ada Allah. Lu emang habis dari mana ini ngaji, bos? Iya bejakan bener ayat terang-terangannya. Langsung bos datang di jalan lantaran nyupiran bagus, segala rupa namun ayat kerusakan bagus. Manyana dibujuk tak bos dari Jakarta. Enggak, bos. Lu kan dulu mah ngomongnya sopan sekarang jadi begitu. Di depan kafir nggak boleh sopan-sopan bos. Hebat aja lu bang, kurang rangkas coba dibayar bang. Yes. Lu nanti mau usaha apa urusan saya bos? Urusan saya. Lu kalau mau berhenti karena kamu berhentinya semau kemauan lu gua nggak kasih gaji lu, biarin bos. Makan gaji saya sama bos semua. Kagetin bosnya kagetin. Kita iman torojol datang nambahan ka dieu. Masya Allah teh hayang saja nih debat. Aju kuari nu sugih atuh. Teu sugan barang eureun aju sugih atuh. Biasa we dagang ka bengkelnya. Tapi tenang cek jana tenang pikiran. Masya Allah nang saya nang Allah. Teger. Kuari kamari mah nyana bertekuk lutut di kafir. Kuari jadi musuh. Bahkan jangan geus ngomong bae aya keributan jeung kafir golok miskin urang rangkas atuh pokona mah boro-boro kadung aing batur ge ku aing dicacagan sial urang rangkas Masya Allah nah ulah kabong broy ulah kabita ulah resep ka harta-harta kafir ke anak-anak kafir istidraj panyungkun ti Gusti Allah innama yuridullahu liyu'adzibahum daya lian Allah teh kitu ka kafir teh dihayukeun ku Gusti Allah teh ieu istidraj disungkun manehanana ku Gusti Allah sebab dunia adalah jannatul kafirin sakada di dunia nya masa senangan teh salin ganti awewe di hotel wajar sebab surgana engke di akhirat tinggal meulem na bae tinggal dibelem diojaikeun di neraka
Orang makan di dunia teh orang mah sempit. Kadelena sempit sote padahal lamun naik derajat justru orang jadi merdeka. Sempit sote kehalangan ku larangan-larangan. Ketika orang dek mabok ayat-ayat haram. Tiga orang dek judi ayat-ayat haram. Tiga orang dek zina ayat-ayat haram. Tiga orang dek ngadahar daging babi kos tembang bae babi di dah. Nyana ngomong sorangan, mendingan tembang jeung daging babi mana naonan cek nyana. Aya daging anjing japuh geuna. Nyana sorangan, da eta kan hebat eta. Hebat eta. Tah ngaji teh eta jadi pager ngaji teh. Nu tadina kamari mah daek mabok barang ngaji haram. Tadina daek judi barang ngaji haram pager tah. Tah ngaji teh jadi pager tah. Wari kosu sempit di pagar kularangan-larangan. Korenganan merdeka pikiranana jadi indah. Masya Allah karim. Nikmat. Terasa aya nu ngaping urang, aya nu ngabimbing urang teh. Sebab naon? Eta teh tadi. Ieu biasana aing osok tapi barang ngaji tek dibimbing ku pengetahuan hasil ngaji. Nang saha? Nang Allah. Kamari daek keneh geridit kuarin teh. Garin teh lu itu geus bisa di oper kredit. Nyieun anyar deui. Teu beres jelema ieu. Masya Allah, larangan. Nginget jana. Aing ieu hirup sapoe sapeting 24 jam. Di antara 24 jam teh anu pake nyambung ka Gusti Allah teh sabaraha jam. Lamun waliullah mah ulah aya goplah sadetik samenit ge ulah aya goplah. Ketika goplah ngerekanan diri sorangan. Ai awak sia teh cek wali, pasti poho ka Allah detik eta, menit eta, jam eta aya naon sih sia? Waliullah geus jarekanan sorangan, kadanan aing cara waliullah atuh keur salat aing teh bisa nikmat ibadah. Ieu kunaon ieu? Di antara 24 jam digunakeun pake naon? Potong sare, potong leha-leha dan lain. Ngan sabaraha menit urang salat ka Gusti Allah teh? 10 menit kali 5 berarti 50 menit aya sajam. Di antara 24 jam teh ya, sajam lah taroka ka Gusti Allah eta ge teh inget ka Allah keur salat ge ingetna kana pagawean sorangan. Deuk iraha inget ka Allah na. Direnung jeung direnung ku urang ai kan mah awak bolon teh bolon atuh goblok ge. Geus ulah kudu digoblok-goblok ku kiai si awak. Ulah waka ditolol-tolol ku kiai, kadang-kadang ditolol-tolol ku kiai mah marah. Kadang-kadang digoblok-goblok ku kiai mah marah ku aing mah sia dipencit sia ku aing awak. Goblok badan sia. Emang sia teh jahong aing meuli golok kabari di Garut. Aing meuli di Ciselat sia. Awas sia, dipencit sia ku aing. Hayo, memeh mencit sia, mencit tatangga heula sia ku aing. Apa jadi blok ada tuh ya. Nah, ieu nasehatan awak. Nasehatan 24 jam per hari. Kuari umur sia geus sabar. Umur sia kuari geus sabaraha awak? Geus aya cenah 70 mah. Atuh sia can bener-bener goblok gitu sia. Huis geus di luhur geus dihandap. Atuh sia mah jalamun dibukaan mah hideungan buk teh. Kabeh huis kabeh kaliang-liang irung pinu ku huis. Atuh kunaon sia atuh eta ai salat teh husu-husu kana mah goblok sia jeung hayang kawin deui tolol beureunan. Ieu nasehatan awak urang. Nasehatan awak urang. Ih kumaha lalakonna ieu teh sia. Singgal sajeungkal deui ka kuburan. Iya maksudnya masalah tamah ada kawin mah masalah kan iya permasalahanna can khusus salat. Can khusus salat ieu. Aya aturan keur salat nya main HP keur salat. Diasupkeun deui. Mantas mun bisa membere keur salat ya cara mah order. Karung goni. Ya Allah ya Gusti. Nah, iya renungan. Makin membaik ke kadituna makin membaik. Nah, horenganan. Iya keur caritaan khusus ka Kangjeng Nabi ulah kabong beroy ku harta kafir, ulah kabong beroy ku anak-anak kafir.
umum namajang orang kabehan lain ti kafir be orenganan harta mah jadi jaring kana kajahatan horenganan sumber tina kajahatan adunya rasul khoti atin cakangjing nabi dunia teh horenganan pangkal sumber segala kejahatan dunia geus ngeunah-ngeunah kiai teh dititipan ilmu ku Gusti Allah teh deuk maca naon bae bisa geus puguh ambil jurumiah sarap bisa aja ya mah patali jeung sarapna edan jadi sarap sepuguh alfiah johar makbul hadis Kangjeng Nabi Bukhari Muslim bisa sunan berbagai sunan Abi Daud Ibnu Majah Tirmidzi tafsir baca kunyana eueuh hiji hadis eueuh hiji tafsir nu nyaritakeun hebatna dunia malaya kabeh dunia mah adalah jahat ra'su kulli khati'ati dibacakan kunyana aja pinter kunaon atuh barang pilkada lah lu lumayan naik pilgub lu lumayanan naik pilpres geus lain lu lumayanan deui tah mah popoharaan ye demi bangsa jeung nagara cenah kiai lain masalah urusan ngajenengkeunana urusan dunia lamun aya anu endek calon bupati dukung kurang lamun ti bagusin nu jorena nu mana menta disumbangna dia tuh dukung doakeun dibagusin di budak teh ngurusan ada kudu aya nu ngurusan ayo dukung kurang tapi ulah nungguan pamerena cara kipu dolina naonan ya gede henteu Bandung tuh nama bandera bae dipasang pada jasa ya Allah ya Rabbi Gusti rugi dunia akhirat apa kos gitu deh cenah teh menta ieu cuma mah dibere sia proposal naga aya di ditu aya pilgub dukung ngan teliti heula ku urang rencana jeung rencanana ieu jana mulai jadi lamun jadi gubernur rencanana neuk naon ieu ke masyarakatanana ayo kumaha nah dukung kurang doakeun kurang tapi ulah nyokot duitna sakitu cenah tuku kiai maksudna ge eta nu joren ku alipin lain haju urang cicing teh urang teu dukung lain dukung degekeun ku urang rencana perpolitikanana perekonomianna perbudayaanana kadege ku urang teh eta untuk memajukeun bangsa jeung negara patali jeung agamana kumaha ieu teh jangan ajukeun agama mayoritas Islam kumaha langkah-langkah dan selanjutnya kaharti ku urang dukung ulah nungguan pamerena jeung ulah yang dibere eta kakarek jelema ieu mah lain keuyang-keuyang ka ditu maksudna teh kayak berkat doang tuh teu nyaho anu di luar naon cenah eta sak aing di jero ngajina nu di luar teu nyaho naon cenah eta naon hayo sia geus kumaha aing bae geus lah ieu mah keur carita dunia kabong berai urang ku dunia nah mulai ngaji goyang Karawang goyang neunah ngaji bapan beda mulai diliburkeun mulai nah ieu kagoda ku dunia takos kitu tah mulai kurang eksis dina ngaji kaluarna lain bening deui lain cahaya deui kotor waduh karena kolbuna teu dibersihan keluar teh kapan kadengena mah kosorak padahal eta kan sinar ilmu nu kaluar lamun murni ngeunaheun kadengena mantak loba nu keur ngaji es eta teh ku ngeunaheun-ngeunaheunana campur jeung juring tapi lamun kotor ieu teh jeraheun
Masya Allah. Nailah kangjeng Nabi teh ku Gusti Allah ditegur ulah kabong broy ku harta. Ulah kabong broy ku anak. Atuh ku ari umumna ka urang kabehan kade harta. Geus loba jasa contoh harta anu ambalaya jadi tinggalkeun paeh. Handaskeun hirup teh sabaraha ibadahna rugi amat. Kecuali lamun urang hayu du dunia loba harta geus numpuk, masjid anu dibangun, pasantren anu dibangun, majlis anu dibangun. Si anu hayang ka Mekah, ka Mekahkeun, si anu hayang umrah, ka umrahkeun. Hayo nyieun pangajian dan lain sebagainya dimanfaatkeun karasa engke geus maot. Hei kitu mah pan. Maje, ieu kurang kene ieu keramik masjid. Emang geus kabehan? Geus tinggal Mang Haji doang. Coba bersihin we saja ke lamun kurang ka karek aing. Kadiekeun we duit teh cekel ku aing. Asana ya asana maka keramik ieu. Asal geus duit dicekel ku jana we atuh geus beres. Dipakai dagang heula. Masya Allah. Istidraj ya harta sih ada harta. Sih ada harta. Loba jelema anu geus sukses di pemerintahan kagoda ku harta jungkel. Loba jelema anu geus sukses dina ilmu agama kagoda ku harta jungkel. Lamun kibar siso geus jadi waliun min auliya ilah 500 murid nang geus bisa hiber kagoda ku dunia. Di pemerintah datang nyumbang. Nah, gulir. Ini kurang kumaha. Contoh-contoh geus ambalaya dunia dan dunia. Ci, atuh dunia mah di tangan sakit tuh di tangan sakit juga geus tulisanana. Mentek jadi kiai mah geus teu kudu deangan dunia. Mun kiai masih kena lalampahan ngariung hayang kena berkat sama lain kiai kiai tah mah kitu. Aduh, dan naonan. Renungkeun jadi ganjaran teu aing ieu ngaji di. Jadi ganjaran teu aing aya di dinya. Ieu mah asal tadi berbekat bae. Mal deui aing mah kadinya teh. Mal deui. Atuh muka amplop di mobil leutik amat sakiana. Salah sana ieu mah jang supir meureunana ieu mah. Bebe jadi ka panitia ini tidak salah. Nih, teu boga etika goblok. Lain pudoli lain. Lain baturna. Di dunia nak capek ngurusan harta, paeh nyawa keluar kafir berarti disiksa na. Fayu'adzibuhum fil akhirati asyaddal azab. Ya Allah. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum. Kufar munafikin tesararumpa ka Allah innahum laminkum bahwa manehanana teh aya di golongan aranjeun kabeh aya mukminuna. Di hadapan mukmin tesararumpa bahwa manehanana teh ngaku mukmin padahal mah wa ma hum minkum padahal mah teu sabakatul hiber-hiber acan nya da iman. Teu iman sama sekali. Masya Allah. Ieu ku ari di urang teh. Ya Allah, anu pakai dalil teh Bhinneka Tunggal Ika, kula sok mengamati be, kula mah HP teu boga, TV teu boga tapi sok mengamati dengan dalil Bhinneka Tunggal Ika kok anu di luar kamanehanana be teu dianggap Bhinneka Tunggal Ika berarti salah. Bhinneka Tunggal Ika kejang mengkelompokkan dirina. Salah. Lalu dianggap lamun kiai henteu akur jeung jana dianggap teroris, tidak Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dijadikan senjata Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ieu teh kafir sumpah di hareupeun mukminun bahwa nyana ge ieu akur jeung nyana kelompok mukmin padahal ma wa mahum minkum teh sae tiga-tiga acan. Kafir ketika babarengan jeung mukmin nyana teh milu mensejajarkan diri adaptasi. Wow, luar biasa nyana ngadempet mukmin nyet berdekatan jeung kiai dan lain-lain sebagainya. Sebab nyana kan minoritas nyana teh kudu berdampingan jeung kiai. Nganggapna ideologina sarua dan lain sebagainya sarua, bahkan make kopeah, bahkan make samping nyana. Weh, pakai samping, pakai kopeah, tasbih, mawa, kafir padahal. Kafir.
ya Allah ya Rabbi eta tah nyana teh naon kitu ngaranna adaptasi teh datang ka kos kitu adaptasi teh datang ka kos kitu ngomong lemah lembut dan lain sebagainya di balik eta teh padahal mah eta teh dek nyokot hate urang dek ngaluluhkeun urang ke satu saat urang bakal ditincak ku manehana wa yahlifuna billahi innakum laminkum wa ma hum minkum padahal mah walakinnahum qaumun yafraqun nyana pasar mah kaum anu sieun kaum mukminin teh sieun sabenerna mah ulah-ulah yang naon kagarak dibere demo 212 bae ge sieun kafir teh gadege Allahu akbar sieun eta ge encan nyaan eta kagarak lalaudan tah lalagaan kegeus nyaanna makan urang Banten teh geus moal make samping moal make calana sataranjang orang Banten emang kumaha gitu jana mah pokona geus nu aya keris tarang haung ge dikeluarkeun ku jana Banten emang kumaha gitu ieu Banten teh sejarahna lain lalagaan terkenal di luar negeri di Belanda teh lain lalagaan Banten mah pokona mah geus teu nyaho nasehat jana mah asal perang geus Banten mah kos kitu jana mah henteu geus teu nyaho eleh teu nyaho menang pokona mah aing mah geus teu nyaho naon mah ka Jakarta we gelut-gelut we pokona mah mun ditanya dek ka mana Jakarta dek naon gelut ieu ngagelutan sa pokona saha bae Banten teh teh puguh jana mah Banten mah ieu tugas urang Banten tarurun nah kamari kan jan tarurun tah mah kakarak lalagaan doang je awas deleukeun coba lamun Banten geus turun ka Jakarta membabi buta ujianana kuari ge aya nu geus ngasagolok bae kadang-kadang anak da dicoba heula coba tapi boga sejarah Banten mah ja bakal perang deui engke jeung Baduy ji aing nyadar aing ge bakal ngeleh perang jeung dia tapi kaluhun aing kita perang jeung Daria ngan aing memang perang dek lelempangan heula ka negara dia ku aing dek dideuleu di negara dia saha nu hebatna jadi aing mah harebat kabeh tapi aing ge bakal ngeleh tapi tetep we aing bakal perang jeung dia eta bahasa Baduy eta campur Bandung setik tuh la ya wa yahlifuna billahi innahum laminkum kuari terus we ka urang teh terus gadegetan bahkan non kitu garana misionarisna kudunya urang teh nu disakolakeun ka Amerika aya sabaraha jang kepentingan Jawa Timur Jawa Tengah jeung Jawa Barat sabaraha misionaris nu aya di urang sabaraha anu bergerak ke kampung-kampung bergerakna di mana kita kudu nyaho tak kiai tak kos kitu besi aya engke jelema nu lemah lembut dan lain sebagainya heuh kadeuluna hebat jasa aju nu horenganan deuk mawa hari tanu paneta kos kitu ieu misionaris di urang teh kos karana itu tah horenganan deuk mawa si eta nu saurang deui teh sakarang-karangna tuh si eta dan si eta Indonesia mah anu nyekel nagara teh emang saha kitu tah si eta jeung si eta tuh dikubah tuh si eta aman Indonesia teh kajian teh urusan zahir ieu ja asli menang Gusti Allah ngan ieu bae horenganan kafir ma wa yahlifuna billah sumpah ka Allah innahum laminkum nyana teh sumpah di hadapan mukmin bahwa manehna mukmin wa ma hum minkum padahal man teu saeutik katikan walakinnahum qaumun yafraqun tetapi manehna sebenarnya kaum anu sieun nyana mah kos musyrikin besararieun musyrikin kafirin sieun ka mukmin mentak kuari di Amerika loba anu asup Islam Jerman loba anu asup Islam di Inggris loba anu asup Islam kejadian perang Baghdad kejadian perang Suriah satu sisi ieu kerugian jeung kekalahan luar biasa di sisi lain bisa jelema loba anu asup Islam perang teh hikmahna seperti kos kitu embalayah ku anu asup Islam teh ribut di Amerika gara-gara gereja dijieun masjid ka urang mah teu pati rame kan di Perancis aya hiji gereja bertahankeun beulem jieun masjid
di urang makan teu aya teh berita-berita kos kitu lantaran anu boga satelitna ieu kan batur kan dijual di urang sehingga berita-berita anu ngaharumkeun agama eueuh ka urang ngaharumkeun agama teh urang teh berita anu memojokkan Masya Allah padahal mah di Amerika kuarin asup Islam loba orang gedean ke asup Islam di mantak di orang berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah eta kamari seputar bulan Mulud di unggal negara bendera eta teh berkibar di urang mah dibeulem ku NU masalahnya mah keur cari talal hak masalah teh mah meulem dengan motifna mah jadi tambah politik ieu tambah kos kitu lain meulem la ilaha illallah na lain ngan berani teh meulem la ilaha illallah ulah mau rikak bulu kunaon make dibeulem atuh atuh geus bae teh kudu dibeulem politik pada tangga kos kitu teu mungkin lamun lain latar belakangna politik bahasa NU meulem kudu la ilaha illallah bocana teh mah hitung-hitung Quran buruk bae ngomongna naon geus sabodo sia tapi nu jelas bae eta kalimatun thayyibah la ilaha illallah nu kudu diagung-agung nu kudu dipusti-pusti sing hade kok dibeulem politik jahatna datang ka kos kitu masalah ieu mah geus tapi dikibarkeun di Amerika dikibarkeun di RRC dikibarkeun di kitu Moskow dikibarkeun di Turki dikibarkeun di berbagai negara la ilaha illallah Muhammadur Rasul endek aya naon sih di Prancis di Inggris di Belanda dikibar-kibarkeun serentak ibadat berkibar bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di urang nu ngomando di urang teh budak-budak laletik bae la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la ilaha illallah benderana aya ceramah di Barawa nya meuli aya ceramah di Barawa eta nang saha eta jahat TIU asup ka urang atuh nya huruf ja biasa bae FPI ja biasa bae kalau tapi budak letik mawa bendera meuli la ilaha dikieu-kieukeun ya kalurah ge lah nih lah enggak boleh ya cak lurah aing aduh ngaladenan salah teu ngaladenan salah camat ge camat banget da ya bila perlu nyerena di kairung camatkeun la ilaha illallah maksudna nang saha eta gerak sorangan wallahu alam dibalik ieu kula ge sok renung bae ji aya naon sih ke budak-budak leutik mau bendera la ilaha illallah Muhammadur Rasul beureun budak leutik nah hayang ka sorga sebagian orang NU meureun embung ka sorga atuh teh kitu bae meureun ye cenah tah mah sapira naon ja urang mah anu dianggap ieu mustika ja urang mah embung ngahinakeun embung meulem eta mah cenah politik berarti sia kuari ieu keur dikuasai ku politik teu bagus tinggal kitu bae lah atuh tinggal dikuasai ku politik teu bagus atuh bake naonan atuh bake dadaekan kira-kira atuh teu bagus mah politik ulah atuh steril atuh ji urang bilu deka mana moal kebal deui kan bae urang tuh kaget sia kan aing ge kaget law yajiduna malja'an aw magharatin aw mudakhala kafirmasianan kamu minin kusieun-sieunanya nama sebenarna mah lamun manggihan mah jangung si model bentengan atunis caya nyana datang ke bentengan ngararungsi nyana kusieun-sieuna kamu minin neangan jang nyalametkeun diri lamun manggihan guha-guha jang nyalametkeun diri niscaya lawallahu ilaihi nyana bakal berangkat menuju guha law yajiduna lamun nyana manggihan mamudakholan tempat-tempat arara sup liang-liang atawa naon bae jang nyalametkeun diri anu nyana bisa asup kadinya tur salamet lawallahu ilaihi taya manehanana arasup kadinya jang nyalametkeun diri hum yajmaun gegeraan makan kakarak ngadenge-denge endek demo bae ge harita di Jakarta ieu teh sabaraha ratus
kafir anu berangkat ke Singapura kasieuna. Kula makan teu nyaho ngan sok memantau bae. Maca koran tilok boga HP henteu aing mah. TV ja beritana kos kana itu. Ngan osok nya bae. Eta di bandara numpuk amat. Emang kieu ka bandara ulah loba omong. Di bandara numpuk di bandara numpuk kafir di ka Singapura nyalametkeun diri. Ieu ayatna orenganan. Ieu ayatna teh. Law yajiduna malja'an law magharatin law muddakhala lawallaw ilaihi wa hum yajmahun. Nu manta kafir Amerika nyeun Apollo di luhur teh eta teh ajang ngajadikeun malja'an deuk ngajadikeun malja tempat ngungsi ketika engke bakal perang dahsyat di alam dunia. Pemikiran manehanana engke orang-orang Amerika, orang-orang gedean dek dibawa ke luhur melalui Apollo, dek cara ricing di luhur. Pemikirannya kan seperti eta. Pemikiran kafir itu seperti kumbung-bung na paeh. Jeregen paeh bae. Jimmy Carter paeh teh jan. Paeh jan. Bush paeh jan. Modar. Tinggal Obama. Encan sama. Encan bakal lah. Paeh sarua bae. John Kennedy baheula aja paeh. Bau raja anu luar biasa diktatorna. Paeh sarua bae. Pararaeh kabeh. Ieu nya dan deukeun Apollo nya negara di luhur nu hampa udara. Maksudna ketika aya kericuhan, peperangan embung paeh dibawaan ku Apollo ka ditu per detik ieu can berhasil. Encan berhasil. Eureun nya nyaritakeun Apollo beak dana. Tukang roti kan di ditu mah. Hayang SG hararese. Pernah kejadian astronot teh barang datang ka luhur haus. Neangan tukang roti eueuh. Masya Allah, sakjana ini aing bisa paeh di luhur. Masya Allah, dikirim di hadap ka luhur pan eta ngirim roti ka luhur biayana sabaraha miliar sakari geder. Ngirim roti doang. Wah cak Amerika aing kewalahan kos kieu bae tuh. Elek ki muslim benda kerep, mah begitu benda dek diserang ku Belanda, dia kapal di luhur. Kapal tentara Belanda dek nyerang benda kerep. Kunaon atuh ki muslim teh di sisi kapal. Tek. Nya nang ketrok-ketrok jendela kapal. Tek. Es. Dagang es di luhur awang-awang. Cek Belanda ini siapa yang dagang? Ayo coba ki muslim benda kerebah. Dagang es dari awang-awang. Atuh Belanda ge hayang kan lamun dibuka jendela paek kabeh. Tuh langsung nyana instruksi, langsung ka ieu non gara-garana itu pilot. Balik. Emang kenapa? Ada tukang es. Aku baca bayu. Muslim aja kos kitu teh muslim benda kerep, masya Allah. Nah, udah kula masuk ada gendongeng abah eta pohara amat. Lain jelema leutik berarti ki muslim teh anu diijazahan langsung ku Syekh Syarif Hidayatullah. Syekh Syarif Hidayatullah geus maot ki muslimna hirup di gunung Cermek Kertapa langsung datang Syekh Syarif Hidayatullah ngawujud ngawurukan. Eta bisa dagang es di luhur kapal. Ya ketrok. Muslim. Es. Cak Belanda. Waduh. Mangkani anu nundek di bomna benda. Nu dimaksud nyana. Nundek di bomna teh pesantren benda kerep. Nundek di bom teh kiai muslim lah. Prak dagang es di luhur. Balik. Tah, Amerika mah yang roti di luhur, lamun dikirim ku Apollo kan itu sabaraha miliar ngirim roti hiji bae ka luhur. Geus cek Amerika geus. Geus ulah nyen Apollo. Ulah nyen. Tah. Teu kudu waliullah man teu kudu nyenan Apollo, teu kudu. Engke ge bisa hiber sorangan. Waliullah mah behe lamun Ki Mansur Syekh Mansur atau tim Mekah asup ka sumur Zam-Zam set eta muncul di dinya di batu Quran set dari bari gideg kieu jauh kene teh ka Banten
Ya Allah ya Rabbi. Atuh pernah di PDG nurutan. Asup ka sumur brek teu muncul deui. Untung bae aya insuna. Bah, geus kieu bae. Wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma hum minkum walakinnahum qaumun yafraqun sian la yajiduna malja lamun manehna mararangi jangungsi atuh ngungsi ka Singapura kuari masyaallah Puluhan ratusan Chinese ngungsi sieun. Aya urang Islam sieun henteu kawan henteu. Lamun kemari ieu henteu ditahanan ku polisi. Teu ditahanan ku tokoh asana Jakarta Oyag jelema. Banten ditahan, Serang ditahan, Tangerang ditahanan. Jangan. Bodok daratan kabeh ka ditu. Orok datang orok. Rok. Orok Banten maksudna. Atuh orok Pandeglang maupun begi sambel. Nah ya, cara tangga diturunkan aman terkendali. Nah eta kakarak lalagaanana. Untung Habib Rizik nyeun kos kitu. Maksudnya naon? Gambaran lalagaan. Engke, lamun deuk bebenerana engke. Mohon aku hari ku siapkan, siap pencap-pencap, set. Siapkan ku hari. Aing bisa kan sakitu doang. Atuh siap. Ji, dihadapkeun kafir urang ulah diome, yai. Ya. Atuh. Leh horenganan ayat teh ieu mah kebeneran ieu. Law yajiduna malja mun kafir-kafir teh manggihan jang tempat ngungsi benteng misalna bentengan lawallau ilaihi wa hum yajbahun niscayanya datang kadinya untuk menyelamatkan diri wa hum yajbahun bari gegeraan law yajiduna magharatin lamun manehanana manggihan naon kitu ngaranna guha-guha jang nyalametkeun diri lawallau ilaih wa hum yajmahun cepat kana kadinya law yajiduna mudakhala lamun manehanana manggihan liang-liang tempat-tempat jang ararasup maranehana kadinya nyalametkeun diri ku sieun-sieunna ka para mukminin lawallau ilaih niscaya manehana datang kadinya wahum yajmahun bari gegeraan kuari mah bentengan di urang mah eueuh atuh guha ge kitu keneh eueuh paling ge meuli tiket Singapura eta ge sarua malja'a ngaranna masyaallah. Urang lamun nyaritakeun seputar peperangan kan peperangan teh geus henteu etis. Peperangan teh lain perang enak siksa. Di Baghdad ya perang mah lain kitu, di Suriah ya perang mah lain kitu. Ya perang mah kapan musuh adu hareupan, adu kekuatan tentara, perang ngaranna. Ieu mah lain kan, bom budak leutik nini ake-ake dedet lain perang. Penganiayaan kan. Perang mah adu kekuatan. Nyana ge geus membaca lamun adu kekuatan jeung mukmin moal menang kajen hukuman. Mukmin mah dibere tiba-tiba ku Gusti Allah engke keyakinan asal geus kahareupan musuh bae mukmin mah heran eta. Asal geus ngahareup jeung musuh bae. Jelema nu tilok salat bae geus salat. Nah. Sundatan sia ku aya. Eta tilok salat eta tilok salat komo nu sok salatna. La ilaha illallah paeh sorga syahid ai pikiran aya kadinya menang luhur agama ulah nu salat ulah wa nu salat nu sok judi nyampe ribut ya dadinya tapi waya perang mah nah hai tadi musuh teh geus tinggalkeun kartu perang sasalaman ya perang hayo salat henteu naon henteu aya encek cek hanya
Islam ladak adu kekuatan yang Islam ulah curang eleh di mana-mana tesieun ku tentara Amerika ya lah tesieun ku tentara Moskow Amerika asal ulah curang adu kekuatan kahayangna Islam mah kahayangna Islam dipapatkeun sian yupan eta emang naon dibaca eueuh heuy aya di yupan mah anu dibaca henteu aing mah nurutan bae mah tarolol budak Indonesia mah kos gitu geus teh jawanan perang teh jadi lalagaan perang jadi lalagaan ya Belanda emang kumaha gitu ye bangke lalagaan perang teh kurang Indonesia mah nah ieu lamun adu kekuatan adu hareup kahayangna kom orang Banten urang Banten urang Madura urang Jawa Timur urang Palembang urang naon gitu ngaranna itu tuh Aceh adu hareupan jeung kafir kahayangna nya itu kamari urang Banten anu cicing di Aceh urang Banten cicing di Aceh haju ku urang Aceh teh ku naon kana ku gam manehanana kan dicurigai urang Banten diseret urang Banten ieu mah alal hak diseret set begitu diajak ka leuweung teh seserian begitu diajak adu kekuatan hayu boleh gelut heula ieu mah gelut di Aceh lain lalagaan gelut ieu mah bebeja jelema ka kula gelut ieu eleh itu belum ada apa-apanya Banten sial tak kebenaran nu diseretan jago deui aduh nu kebenaran jasa eta atuh lamun Banten sieu mah nu diseretan atuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun wassalam selesai geus eta ku kabeneran nu gagah deui nu diseret watu tenar ku ari di Aceh teh ku ari teh tenar Banten eta urang Banten kabeneran jasa masyaallah adu kekuatan lain hiji lain dua siji dua tilu nyana sorangan menang ada bebeja ka kula eta kula ustad bingung kula ge